Abi mi HP si emaknya, abi erek ka Madura heula. Nah, geuning teu tiis-tiis atuh cios. Naon, Mak? Mak sehat? Sehat ngan ieu teh ngarare mil. Jeung asa rada rariut hareeng meureun kitu nya emak teh. An padah emak teh ieu teh meuni asa hayang sate Madura, teh masa teh. Nah, meureunan mah mun asa dina komplak mata eta sate Madura. Da mending geus kolot ge bakal hayang atuh. Atuh udah mau pengkolot. Heeh, eta bener. Atuh kayak abi wang meserlah sate Madura. Emak tunggu di dieu. Heeh, masih sehat. Amin sing ulah lila nya. Heeh. Tungguan nya. Abi ek meser heula. Heeh, jung mah da mending heuh, ieu mah kudu beberangkas heula atuh dari ka Madura jauh nya. Oke kang milarian makan teh. Ayo we lah. Dan saya acukan di dia teh. Da walawi leuwai yang sate Madura jauh-jauh kudu ka Madura di ah. Kemana Mil? Oh abi mi HP si emaknya. Abi erek ka Madura heula. Da si emak hayang sate Madura. Oh, jung atuh nya, jeung keselamatannya. Aja nya, ade si emak heeh. Jung. Ada ini ada jalanannya. Ayo teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah geuning awak teh kalah kieu teh ngareuna. Duh. Tapalanas tiris ya teh. Ah erek pina dugi sorek disimut. Aduh. Jadi tiris kieu aduh ya. Mana atuh simut teh nya. Oh iya tah. Aduh. Yang minumnya itu ya. Nah, sering-sering kayak. Mantap pula mati. Panas diri satu cio. Panas cik atuh cik atuh wah kieu teh mah cik atuh. Dia geuning mending ngajelotot kieu suka mah kaduruk atuh. Mana ya cio. Katu make wang nyokot heula itu ubarna nya. Kayak pengubarankeun ieu meh cager panasna. Tah, Mak. Yeuh. Naon eta? Ieu sok tadi sok. Tah kira mah. Tah, kitu heula. Ieu Mak. Duh. Nah, geuning teh tiis-tiis atuh cio. Ya teh nanaon atuh. Kapan kulpiper mah eta teh? Terapkeun ka kuring. Ieu mah da lain kulpiper anti panas, da ieu mah anti bocor-bocor. Loh, salah mawa meureun Mak. Geus we atuh kieu ayeuna mah cio. Teang barudak marek mere wasiat ka barudak teh cenah karumpul. Oh, heuh gatuh Mak. Mang teang ayeuna nya. Mak, tuh ini barudak saudara rata. Atuh syukur tah ka dieu barudak ngarariung. Ieu atuh si Mak teh tuh teu ngarareunaheun bieu cenah ditah ngageroan. Tah emak teh ayeuna mah panya barudak geus ngarumpul, emak teh rek wasiat. Bisi emak jaga maot. Wah kana ambulankeun. Nah, ulah kan ambulan. Kan mama sok mabok. Gampang atuh Mak, aya tukang mabok-mabok sok urang keur anti mau geuning. Kali urang keur anti mau wae kan kan ambulan teh. Manya atuh Mak, anu maot utah. Kela. Ari ieu kumil ka mana? Asa teu katingali. Oh, Mak si kumil ka mana, Mak? Nya si kumil teh tadi teh kumaha teh dititah meuli sate Madura. Nah nya meuni can mulang nepikeun ka ayeuna. Oh. Tadi teh abi teh pamitan cenah minta doana cenah rek ka Madura rek meuli sate cenah emak. Jauh-jauhnya meuli sate ka Madura, pada meuli celengkong ge aya. Walah eta ka Madura matak teu cuh poe cuh puting meureun meuli sate. Aduh. Kieu we ayeuna mah atuh kieu. Bukan tak ini ada
Lu salah mawa menurut mak. Tapi kembali lumayan.